Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha kabarna? Saena Bunda. Sampurasun. Tong hilapnya ngadua heula samemeh diajar. Ngaduana masing-masing we nya. Oke, kita lanjut. Nah, ena tata krama basa dina warta. Di semester kamari, semester ganjil, kita pernah bahas ya tentang tata krama ini. Pasti masih ingat kan tilu macam tata krama basa di bahasa Sunda atau undak usuk basa ya istilah lainnya. Naon wae aya basa hormat ka sorangan, aya hormat ka batur atau basa lemes, oge aya basa loma atau kasar. Nanti kalian bisa cari contoh-contohnya di buku atau di Google. Oke, guys. Oke, next. Tah ayeuna nyusun atau nulis. Kalau ada nulis pasti ada maca. Tapi sekarang kita nulis dulu. Nulis teks warta. Tah, ieu perak-perakna atau tahap-tahapana. Nyata nyusun lead. Lead teh naon tadi masih ingat kan? Bubuka warta. Tah, untuk nyusun lead teh gunakeun basa nu narik paniten atau narik perhatian. Nu kahiji eta, nu kaduana ulah paranjang teuing nya. Si lead eta teh maksimal 30 kecap atawa 3 kalimah. Terus nu katilu gunakeun kalimah pondok nu singget. Terus gunakeun oge kecap-kecap nu basajan alias simple. Ngarah geunaheun dibacana biar nyaman dibacanya jeung kaharti ya dan mudah dipahami. Terus usahakeun gunakeun kecap-kecap pagawean nu aktif. Terus alineana ulah paranjang teuing. Terus nulis warta teh kudu kawas ngalukis, harus seperti melukis. Jadi ya bisa membangun ya, ngahudang imajinasi. Maksudnya membangun imajinasi bagi para pembacanya. Oke, paham? Ayeuna tips nepikeun warta atawa menyampaikan warta. Jadi ieu teh tips buat kamu bacain warta gitu kayak presenter TV ya. Nah, kalian biar bisa lancar macakeun warta teh atau nepikeun warta teh kudu loba maca, terus loba nempo referensi, ulah era tatanya, jangan malu bertanya. Terus milu organisasi di sekolah ya, ikut organisasi di sekolah, ekskul gitu. Terus aktif di acara sawala atau diskusi. Terus mau diajar di kelas teh aktifnya ngajawab pananya atau pertanyaan. Terus presentasi di kelas atau di hareupeun atau di depan teman-temanmu. Terus aya oge tahap-tahap maca warta, maaf. Tahap-tahap maca warta teh nya eta siapkeun naskah warta, terus perhatikeun temana naon. Terus kacangkem teh maksudnya menguasai ya materi warta nu rek ditepikeun atau yang akan disampaikan. Apal karena sikon tempat, situasi dan kondisi tempat, maksudnya tempat kita akan berpidato, membacakan warta. Aduh salah wae, maaf ya. Terus yang terakhir, sehat jasmani jeung rohani. Tah sakitu tahap-tahap maca warta teh. Terus ayeuna kesimpulan nya aya struktur warta nya tadi aya headline, lead, body atau events, end. Terus aya unsur-unsur warta 5W1H, pokoknya nama ingat eta 5W1H.
Terus ajen warta, ya naon wae tadi 7 hurupi, terus papasingan warta atau pembagian warta, straight news, depth news, soft news, feature, jeung reportase teh ya. Terus tata krama bahasa Sunda, ingat aya 3 macam tadi, terus nulis warta jeung maca warta nya. Ta ayeuna soal pemahaman, sebut nomor 1, naon wae sih eusi dina waruga warta teh. Terus nu kadua, sebutkeun contoh atawa maksud tina istilah ngaran ngagelarkeun warta. Nu katilu, sebutkeun 3 contoh acara TV nu temana human interest. Udah dulu ya.